musibah terus-terusan bencana alam jelegur belah kidul candreng seni omean belah kidul geus jelegir di belah kaler candreng seni omean belah kaler geus cincar rawak belah kulon candreng sebelah kulon geus meledak kejadian bencana alam belah wetan katuruk-turuk ayeuna rupa-rupa panyakit anu keunana ka urang sararea ka masyarakat nagara anu memang panyakit teh ngaranna alalanyar wah aradane make jeung aya cikungunya babi segala make jeung aya flu babi flu burung sakadeng di flu hansip acan kadenge teh dina lebah dieu flu jelema can kadeng teh flu hansip pek geura pikir ku nyai rupa-rupa panyakit anu tiba ka nagara anu keuna ka hamba rakyat nagara bejati nu menang dipercaya geus dilaksanakeun cenah ieu nagara bisa waluya tina naon rupa-rupa panyakit bakal cager bakal hinar tina rupa-rupa wabah tapi kudu ditumalan ku getihna si Bima Pandawa anu kadua jelema anu jangkung gede anu dina dagat ayeuna si Bima aya dina calongcong besi gegerungan teterak ku rupa-rupa pakarang nyai nepi ka disaemarakeun saha-saha anu bisa anu boga pakarang anu terak ka si Bima yakin bakal menang anugerah di nagara tapi nepi ka dangat ayeuna si Bima can terak raye malah puting tade nyai akan ngimpi nu kaimpi ngimpi negara kabanjiran meureun ieu kejadian teu bakal tamah-tamah yakin urang bakal netes semplek incak semplak itu salah ieu lain kudu kumaha nyai atuh tulungan ieu nagara kayo gara gawe urang sage kudu kumaha carana pamikirankeun kumaha salah jeung katang tuanana supaya si Bima terak ku pakarang supaya kaalah getihna Raka Prabu nguningakeun kaula nu memang si Bima teh jigana wae si eta teh boga ilmu batara karang boga ilmu kadugalan nepi ka teu aya pakarang anu terak ngasru ka kampung-kampung mapai padesaan lungtik pakemitan sepuh-sepuh nu kagungan pusaka-pusaka teh sadayana parantos ditamut nanging nu kadagat kawiara ikiwari teh kaula nu teu aya pakarang anu terak tubahat bisa jadi gugurun Senopati kaula nun Raka Prabu sami nguningakeun kaula oge kaula nun parantos ngapruh ka mana-mana pakarang-pakarang teh teu aya nu terak daya ulang atuh kumaha nyai nyangakeun sadaya-daya Raka Prabu nanging ieu mah aya selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat bejati nu beunang dipercaya cing sugan info ti saha aya info anyar meureun
Iya mah namun wartos nanging digugus sareng teu namanya kumaha urang bae ieu memanawi sareng manawi kaula nu cing. Beja ti urang Suradi meureun mah. Wartos ti saha aceuk beja aceuk oge teh urang Surade. Apa maneh Surade rayi? Kantenan we kapan aya Surade tutung. Eta mah Surabi atuh belegu. Kana roncone Kengeng wartos tidak benar dipercaya. Iya kumaha Tiasa kaula nu si Bima bakal kalah getihna, si Bima bakal teurak ku pakaran. Tapi si Bima teh nyaeta kudu digebug heula ku layang Jamus Kalimusada lambang kagungan negara Amarta. wah eta Sakali deui. Tiasa si Bima bakal teurak. Bujeng hingga ku pakarang pusaka ku bedog biasa ge bakal teurak. Asa si Bima teh sirahna kudu digebug heula nyaeta ku layang Jamus Kalimusada lambang kagungan negara Amarta. Bingah apa kuasa bingah kuasa suta bingah nata kiri-kiri lagi sendiri hamidanget ya Kang hamidanget ya Joksa eta saur sepuh anu keng dipercaya di urang teh geuning aya paranormal. laras kulahan. Nyaeta kakasihna teh Lurah Togog ti Jumantri ti si Ogog. Laras Raka Prabu. Sanajan eta jelema goreng patut calangap. Irungna rada pegek. Hideung ongkok. Tapi ilmuna luhur waspada permana tinggal numutkeun beja tinu damedak dipercaya cenah eta jelema teh cenah mah ieu mah dunya masih kene genjong daratan masih kene budahan batu masih kene beye eta jelema geus kumelenang cenah mah eta jelema teh terus imadu trahin kusuma titisingan danawiri trah dewa amanusa yakin akan percaya lamun datang nanti si Ogog. Wah percanten Kaula nu percanten ulah ditinggal kumaha Raka iya kumaha tiasa bakal teurak tapi kedah digebug heula ku pusaka layang Jamus Kalimusada lambang kagungan negara Amarta. beres sama bulan biasa janten bulan. Syukur bagja pembayangan anu geulis adi akang geuning teu sangka ya beja anu matak nyugemakeun ka diri akang syukur rayi bagja teu meunang Banjarwati adi akang wah gedung di tengah lautan ulah kapalangnya belai. Wah kantenan bulan. Wayahna usaha deui Ikhtiar deui kayaknya. supaya si Bima teurak ku pakarang. Paling heula anu kasebut naon teh? Layang Jamus Kalimusada. Lambang kagungan negara Amarta kaula nu sanggup apa henteu? Hah? Kaula nu tadi oge ka Nyai teh parantos janji waktos di istrenan. Dina waktos di istrenan teh toh pati jiwaraga. Bujeng hingga ka perut marganing tanaga larapati kasangakeun Raka Prabu. Wah saya. Syukur.
Senopati bungsu kaula Nun Raka Prabu sanggup maling layang jamus Kalimusada. Adi Aceh kaula Nun Aceh kumaha urang koalisi jeung Aceh Tupino damel kaula urang ngahijikeun ilmu panemu jampe pamake urang lumampah ka negara Amarta urang cokot eta layang jamus Kalimusada. Nyayogikeun tanaga sareng emutan Aceh syukur Ayi nanging dinten iraha kaula kedah lumampah kaula nu ya ulah diisuk pake tokeun ayeuna maneh ini teh ini paling layang jamus Kalimusada supaya si Bima anu kiwari haharegungan dina calongcong bisa terak ku pakaran moal bade dianjing pake tokeun ayeuna bade mios berat lumampah jeung lumakui Rayi angsa damel sapaneja Rayi kaula Nun Aceh ayo kayu urang sama lumampah selamat anu ngantun selamat di kantun mudah-mudahan angsa damel sapaneja Raka Prabu mugi acing damel ya itu kana tanganana bari hasil Raka Prabu ya Banjar Segara mudah-mudahan naon rupihan pimaksad sapa menut giluran sapaneja teu negan iya wong Amarta pasti sampean bakal kalegitan layang jamus Kalimusada. Salah